Cek Imam Ghazali urang kudu boga keyakinan ulah ti Kangjeng Nabi luhur teuing ti Imam Ghazali bae urang kudu boga keyakinan ketika Al-Quran dijelaskan innal ladzina amanu wa amilus sholihat jelema anu iman ngamal soleh kabelah dituna bakal dibere surga kudu yakin cek Imam Ghazali keyakinan teh atas bisa sehingga ngalindih di jero hate teh bahwa setiap iman amal soleh surga mantep lamun urang boga keyakinan model kos kitu tenang hirup ieu mah ibadah tapi teu boga keyakinan aing sih ka surga apa ka neraka sia mata kaji pendi mah kajian kos gigi nya boga keyakinan tenang aing mah kajian tilok salat ge cekeun surga geus dungtut bae ka Gusti Allah surga ngan aing demo ulah nah balikan deui keun bae eta mah mun diteruskeun ka ditu kudu aya cara-cara tersendiri ieu mah lamun maot urang lamun maot terus ka jero kubur malaikat geus nyahueun kan kaambeul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah Habib Razak awatnya nah kaambeul kan ku malaikat oh ini Habib bener apa kagak ya kaambeun nya terserah Habib dah bener jangan enggaknya serah dia dah saya mah cuma ngomong aja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Haji Pendi bae malaikat ngambek bau karung goni segini bau kredit segini bau keambeun ku malaikat sing hade nu mantak urang teh sebenarnya mah titah nyebutkeun ka mayit supaya bagus kumaha mayit bagus kumaha mayit bagus emang malaikat bisa katipu moal dumal katipu malah malaikat bingung tadi dibagus-bagus ya kaambeun aku aing hangruk ieu pan dibagus-bagus salajan aya dongengna ieu keur carita hakikat da malaikat tetep ngambeu kaambeu ku malaikat urang di jero kubur emang teu kaambeu begitu Kiai Haji Jamal maot langsung kaambeu teu bagus henteu nama cekna ieu cek malaikat rada teu bagus sarua jeung Ki Fudoli teu beres segini ngan aya bagus da setik kadang-kadang magahan ngaji keur capek ge lah pandai keur capek mah nya maksakeun karena Allah pandai diondang mah kitu karena duit beda kan dibanding-banding nya karena Allah jeung karena duit rada menangan nu karena Allah tah eta untungna setik kan dibandingkeun ge tah mana nu karena Allah na mana nu teu tah ieu kaambeu ku malaikat Masya Allah lamun gajah bisa ngambeu lamun maung bisa ngambeu lamun tawon bisa ngambeu lamun malaikat bisa ngambeu atuh komo Allah billahi minasyaitonir naha urang teh ilengah amat teh asa dideleukeun ku Gusti Allah sehingga berani amat urang nonton TV sadaekna berani amat urang SMS-an ka jahe ikan blon nih ku pamajikan disumput musik aya hawan ku murid Haji Jamal ge sering murid ini mah rahasia khususon ila ruhi cekna ieu Gusti Allah moal bisa disumput-sumput Haji Jamal ingat deh HP boga 3 Haji Jamal HP nu hiji yang paranti undangan nu hiji deui yang paranti keluarga nu hiji deui khususon ya Allah ya Rabb nah ieu cerita malaikat ngambeu atuh komo Gusti Allah nu maha segala-galana lamun urang boga keyakinan urang ditinggalikeun ku Gusti Allah didengekeun ku Gusti Allah bahkan lamun urang nyaritakeun tentang roh urang
atupan Gusti Allah nyarita wa nafakhtu fihi mir ruhi kaula niupkeun ka anjeun teh tina ruh kaula di awak urang teh aya ruh Allah ruh Kangjeng Nabi Muhammad dibentukeun jadi ruh urang aya 3 di dinya teh ketika dihijab ku Gusti Allah jadi kafir ruh Allah na nyingkir cahayana maksudna ruh Kangjeng Nabi na nyingkir cahayana nu aya tinggal ruh manusiana urang mah kulantaran iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya 3 ruh nu mantap urang lamun ngadenge takbir tetep bae ngageter ndek takbir naon bae ndek takbir naon bae takbir lebaran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar langsung menigak bulu urang komo awewe mah aja ceri ngalengis tanya neng kunaon ceri can kabeli selop siapa takbir teh kena selop goblok teh coba emang dirimpak mah bloon kabeh takbir kelain ka Allah ka selop mana geus sapoe deui lebaran can kabeli kutang blon komo ieu mah atuh geus cerik we nya nu laku 10 poe ka dieu tapi tetep ketika perang mah komo urang ngadenge demo bae kamari Allahu akbar mun digak bulu kafir teh ngadenge Allahu akbar sieun Allahu akbar sieun kafir nyana ge aju nyilip ka urang Allahu akbar milu jeung urang Allahu akbar teh milu lamun kamari cerita Syekh Aziz di Amerika murigak bulu urang di Amerika mah perzinahan teh geus sebagai makanan biasa eueuh haram di Amerika mah dianggap satu kebutuhan lamun urang lempang aya awewe di ditu urang hayang awewena daekeun geus tinggal neangan tempat bae di Amerika seperti kitu eueuh bahasa haram eueuh bahasa muhrim nu penting saling membutuhkan iyalah di Amerika nyana guru besar di ditu teh guru besar ditawaran unggal poe ku awewe Amerika kapan lagi cek nyana saya membutuhkan anda apabila anda membutuhkan yuk waduh cek Syekh Aziz makanya nggak rilis kan gitu mun bangsa Kiai Haji Jamal wallahu a'lam wallah atuh di dieu ge bebejan andek ceramah 2 poe gorenganan keur ieu kuari mah eta di Amerika ulamun cerita di Amerika muringkak bulu tetapi di tengah-tengah negara anu anti agama apatis di tengah negara anu kos kitu kaayaanana emang eueuh kitu masjid emang eueuh kitu kiai emang eueuh kitu anu terus dakwah terus nu kula paring muringis cerita manehanana terakhir saya punya teman saya yang paling akrab dengan saya menghilang dari pandangan saya cek banehanana sekitar 6 bulan setelah 6 bulan kembali deui ulah ditanya mun cek bahasa urang mah ai maneh tas di mana ieu mantas tugas di mana babaturan kula ka Aljazair kula diutus ke Indonesia dalam rangka naon kristenisasi ya Allah terus caritanya nah keayaan di Indonesia saya geus carita hasilna kumaha betapa mudah cenah di Indonesia kemudahanna kunaon kemudahanna dengan 2 1 kebodohan orang Indonesia nomor kedua kebutuhan yakni fakir gampang jasa dengan diberi kemudian luluh ngilu ilah dongeng babaturan Syekh Abdul Aziz di Amerika seperti eta kuari nu endek diturunkeun ka Indonesia loba nah mantaknya khawatir ceknya aduh bangsa Indonesia anu kasebut jasa ramah jeung piawaina kasebut jasa hormatna kasebut jasa babarianana kuari dek diacak-acak melalui naon ye pengacak-acakanana langsung nyana aya tapi leuwih hebat melalui Wahabi jeung melalui Syiah ieu cek Syekh Abdul Aziz langsung
Jadi ketika di Aljazair aya Syiah diantep, ketika aya Wahabi diantep, sebab dimodalan ku Amerika. Nah ieu mah sakadar informasi di urang ge hati-hati, geus mulai di urang Syiah aya, Wahabi aya. Tapi lamun neuleukeun kieu ye Wahabi gregeteu. Sagala haul cenah tarolol. Hadisna, Qur'anna, segala tiluna, segala tujuhna. Keur ieu Amin Rais gak ulah-ulah ngaharam-haram zarah ka orok-orok zarah. Asal dilarang me ku Muhammadiyah di Indonesia moal bae mudal. Ieu ge kan dilarang ye ku ari tahlil-tahlil, ku ari haul-haul bermunculan. Bahkan sababaraha pembesar Habib-habib di luhur jeung para ulama neuk ngayakeun haul akbar Syekh Maulana Hasanuddin. Ku ari keur dirancang aya sababaraha baib jeung sababaraha ulama anu kuat dek ngarancang nyieun haul Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Tinggal tunggu bae. Lantaran ieu sepi di Banten eueuh haul Syekh Maulana Hasanuddin, eueuh haul Syekh Maulana Yusuf, eueuh haul Syekh Maulana Mansur. Aya mah aya ngan seakan-akan henteu dirasakeun ku kabehan. Tinggal keur diisi khorohan iraha jeung kumahana urang serahkeun engke ka ahli-ahlina. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun kula jaritakeun tentang cerita Syekh Abdul Aziz, kula mah sok inget cerita lalai teh lalai kalong nempel di tangkal kayu ngagantung bae. Angin jeung hujan nyana ngobrol. Cek angin teh hey hujan, coba sing gede. Maksudna kalong supaya ragag hujanan lu gede. Eta hujan nurut hujan, turun gede jasa. Kalong beuki nyekelan we. Hujan beuki gede, beuki nyekelan. Sapoe sapeting hujan, kalong aman kalong. Cak hujan teh bagian sia ku ari mah angin topan. Ku aing geus teu mampu. Tenang, cek angin topan ku aing. Eta angin topan mulai muter kalong beuki tenang, beuki nyekelan we. Geus sababaraha jam angin topan puting beliun selesai, kalong seserian salamet aing. Tinggal hiji deui, coba kusia angin sepoi. Oke. Kalau mulai set ditiup ku angin, kicep kalau ngegira ditiupan ku angin sepot, mantap tiis amat cek ngeunaheun amat reupes ragam ya. Kalau ku puting beliung mah kenceng nyana, topan mah kenceng nyana, hujan geledeg kenceng nyana, tapi ku angin sepoi-sepoi masya Allah langsung perem. Atuh Ki Jamal ge bareng dibere duit ku bupati perem hancur ieu kalong raga Ki Jamal ge. Ki Pudoli mah geus diheula, geus inting-intingan mah geus. Da ieu si hade kiai kuat, kiai ku angin mah, kiai kuat, kiai ku hujan mah, kiai kuat benturan-benturan, tapi ceritana ku angin sepoi masyaallah karim. Mimiti dibere 3 juta kan awal nama Ki Jamal kan, setting kan ulah sok tual toel. Ayo kabelah dia sekupi kan ku ibu urang sarereata sekupi ieu mah di umroh kan. Nah umroh nan jahanam gitu kan, umroh bentuknya umroh jahanam itu sih. Sepoi masih kuat keneh teh aya nu dibere mobil dipangieun pondok mengkakar tarariis ceknya. Ditanya nyaritakeun nu korupsi lah budak tiba heula ge korupsi mah terus bae. Ditanya nyaritakeun riba lah tuh riba masing-masing bae.
ditanyaritakeun ieu negara Islam lah tuh demokrasi ya tuh masalah cakna teh ditanyaritakeun hukum-hukum Islam lah tuh hukum urang bae sih nah ieu geus kena sepoi-sepoi kiai madak eta Habib Rizik Kulaba lain daron ngalem wawanena puara jasa Masya Allah dasar zuriat Kangjeng jadi ndeuleug gagahna eta saha urang anu wani setan-setanan atuh presiden setan Tito juri setan kabeh setan-setan termasuk Ki Jamal setan ajeuna mah acak-acakan setan kabeh gagah eta nah iya sebab naon angin sepoi nu datang namun nyana daek nerima sabaraha miliar kula nyaho namun nyana daek nerima sabaraha miliar Masya Allah luar biasa dibeli Ki Jamal mah teu kudu dibeli malah nyieun proposal jangan pengajuan kan aju kukula kajawan ulah ji ulah henteu aju teh henteu ngan lewat tukang tetep eta udah teu kanyawan kan teu kajawan masalah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicerita ti awal tepikeun ka akhir maksudna lainna naon horenganan hewan ge ngambe juri ge ngambe jin ngambe malaikat ngambe kabeh ngararambe leuwih-leuwih Gusti Allah Subhanahu wa taala tanamkeun di jero hate bahwa Allah neuleukeun urang pelakeun di jero hate supaya jadi tauhid urang merasa bahwa Allah neuleukeun ka urang ketika geus jadi pepelakan bahwa Allah neuleukeun ka urang henteu di loba jelema henteu di saeutik jelema henteu keur sorangan tetep urang pinuh adab ka Gusti Allah sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun eta dipelakeun di jero hate urang bisa ibadah dengan tenang ketika urang maot urang geus boga bekal geus boga bebekal nikmat malah ngeunaheun maot eta ketika datang malakul maut urang geus ngaharepkeun kedatanganna sebab urang rindu ka Allah sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang diambean ku malaikat babacaan urang maka sing hade babacaan urang jero hate urang kaambe ku malaikat kaambe ai nyahoeun mah henteu malaikat batu nyahoeun sebab nyana mah nyatet teh anu kanyahoan ku nyana ngan aambean nyana nyaho kadang-kadang muringis sieun tapi lamun urang neuleuh jelema kuari maot eta ngan akan sakadar hiburan kadeuleunan sebab bangun teu sarieun jaka paeh maksudna dirimpak doang ya ai di pasar Kemis mah di pondok tama geus leuwih parah leuwih parah sigara de urang ge sarua bakal paeh malah tadi geus disebut hirup ge geus di almarhum Habib Rozak almarhum ayat 3 jelema boga guruna guru mursyid tiluan nyana belajar ibadah sanggeusna dididik syariat mulai kuari dek berangkat ka Allah henteu sebeuheun ibadah di lembur di kampung hayang kaleuweung emang kudu kieu leuweung kaleuweung atuh kudu ngan kuari leuweung na mana di Gunung Karang yang geus marake sempak kabeh di Gunung Santri atuh Jasarua komo di Banten mah leuweung mana tuh kuari ku urang endek disabab pake ibadah
aya nu minta izin ka kula Haji Pendi di ka Gunung Karang atuh elos ngan kudu pamit heula ka kabehan sebab bakal balik ngarang teu puguh karu dek naon ka ditu ibadah mah sadaekna di dieu tapi ieu mah deuk kaleuweung cak guruna ulah luak liuk sing juntrung ka Allah geus dibere ilmu ketika menghadapi hujan geus dibere ilmu ketika menghadapi angin geus dibere penangkalna ketika aya huru-hara hewan-hewan geus dititip-titip kade ibadah bakalna hiji doang ye nu paling berat nahan lapar ku angin mah gampang komo ku golok mah coba teu kudu norekat teu kudu tama kaci soka beres si di inuman pelor jeung susu tanya ge ki Nurjaya pelor beak kabeh kurang cisoka datang ke bengkel sepeda demo beak tapi nu paling berat lapar cak guruna sanajan lapar sapoe dua poe tilu poe saminggu tahan insyaallah moal kukumah akhirnya berangkat nu tiluan ka gunung kaleuweung ibadah di leuweung mantep sorangan bae mantap-mantap kan di leuweung mah eueuh TV eueuh internet teu pernah WA di leuweung pada di lumpur bawa aduh deuk HS WA mantes HS SMS mending ora keneh aki-aki ieu kan buang kawarah aja bloonage belah ditun bloon teman masih 3 kilo ti bloon tenang jadi nu endek ibadah ke Allah mah neangan nu tenang sepi mantap pondok pesantren salaf mah neangan tempat nu sepi ai pondok pesantren modern mah neangan nu rame sebab tujuanna beda pondok pesantren salafiyah mah deuk ka Allah neangan nu sepi pondok pesantren modern mah deuk ka makhluk neangan nu rame beda ieu mah ibadah geus di leuweung sapoe bebekalan aya keneh 2 poe masih seminggu masih geus barang geus aya 2 mingguna geus eueuh amunisi mulai lapar poe selanjutnya tambah lapar selanjutnya tambah lapar geus eueuh soraan zikir geus Habib Rozak mah sebeug ge geus almarhum maca Yasin ge teu tamat geus teu kuat sakitu ge susu aya kopi aya jeruk geus sabaraha meureun bahkan di kantongna ge cau aya Yasin teu tamat buang kawarah hai endek-endek atuh maca Yasin pan cenah kiai tadi ngobrol bae bangun teu ngadengekeun didengekeun adoraka aing mah ngadoraka jangan ngadengekeun Yasin kos kitu mah cak Habibat jin teupan
Nah iya barang selanjutnya nyana musyawarah. Iya orang lapar kumaha. Ingat cek guru, ketika orang lapar tahan ulah aya kumaha jol bae aya anak gajah liwat menel, orang masuk nyebut di segede menel, batu gede eta menel, anak gajah sebenarnya. Alah cenah aing dibere segede menel. Baheula keur leutik dirimpak kos kitu eta. Sia mereka aing segede menel. Menel teh gede eta. Musyawarah tiluan daripada orang korban lapar mending orang pencit orang dahar. Cak nusa orang inget cek guru ulah kajian lapar ulah kuat engke. Ketika orang manteng ka Gusti Allah bakal dibere kekuatan. Lamun kecenderungan orang kana dahareun orang bakal lapar. Lamun urang cenderung nahate 100% kanu bogana ka Gusti Allah sanajan engke lapar dibere seubeuh. Tapi lamun pikiran urang kana dahareun urang pasti lapar bae, pikiran urang kana inuman urang pasti dahaga bae. Tapi ketika pikiran urang manteng ka Gusti Allah dahaga lapar paring sapoe dua poe kadituna ku Gusti Allah bakal dibere seubeuh. Atau panca Kanjeng Nabi abitu inda rabbi kaula cicing di Gusti Allah. Masya Allah cak Kanjeng Nabi yut'imuni wa yashrabni, Gusti Allah mere dahar ka kaula mere nginum ka kaula. Apa Gusti Allah nyuguhan sangu ka Kanjeng Nabi? Apakah nurunkeun korma ka Kanjeng Nabi? Teu. Sahabat ge kagetin ai eta nyuguhan Gusti Allah kumaha. Cak Kanjeng Nabi sanajan sababara pekos nu dibere dahar bae teu lapar saeutik-eutik aca. Sanajan sababara poe teu dahaga saeutik-eutik aca. Cak sahabat nah kok kitu lantaran manteng kanu bogana. Sanajan sababara poe moal lapar, moal dahaga. Matak para nabi-nabi Allah karuatan beteungna, para aulia Allah kuatan beteungna. Habib Rozak Baya Karim ya Allah. Ngajowaknya nah. Komo ieu mah geus dicaritakeun dia bae. Biangna ieu mah. Lelempangan jeung kula asalnya teu ngomong bae berarti geus lapar. Asal geus ditanya cicing bae, naon cicing bae? Wah, ieu asana kudu digotong ibu urang. Lapar. Konsep deka Allah mantengkeun bakal dibere seubeuh. Lamun pikiran urang kana dahareun lapar bae. Lamun pikiran urang kana inumun lapar bae, dahaga bae. Ketika manteng ka Allah, moal jeung teu aya. Teu aya. Kok mau saya tikmat hayang mun loba boleh dijual. Nah musyawarahnya na cek lusa urang ulah mantengkeun ka Gusti Allah. Cek lusa urang coba maning urang pencit bae lah. Cek lusa urang deui geus urang pencit bae urang dahar daripada urang kalaparan. Ih cek lusa urang inget guru urang ulah. Nusa urang mempertahankan ulah, nusa urang mah tetap nuduaan pencit. Guys, maneh mah rek ngadahar rek henteu pokona mah kami mah duaan rek dipencit bae mah. Akhirna anak gajah dipencit. Aju digarah, didahar. Alhamdulillah seger. Begitu pentingna zikir anu ngadahar anak gajah mah kuat, maca Quran kuat, zikir kuat. Anu lapar mangan gitu.
tapi anu ngadahar anak gajah mah dengekeun ku sia la ilaha illallah la ilaha illallah maca yasin ge tamat lantaran seubeuh beteungna ha eta jadi ngahina cak aing ge dahar bae ulah datang ka teu ngadahar nu saurang mah tetep henteu aing cak guru aing ulah-ulah henteu tapi da kesehatan ibadah moal kuat kos kitu ta ibadah maca Quran matana geus teu bisa kiceup yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin Badigan ngadahar anak gajah sia kuat kan ku kuat ai yasin 3 kali ge siap cek kan ieu masa potong henteu Masya Allah datang deui ka isuk datang ka 2 peti gagah mejeunna keur sare istirahat jang ke peting sekitar 2:30 qiyamul lail keur mejeunna ngedeng jol aya indung gajah kukurubusan indung gajah neangan anak gajah nyana sare ngabaris tiluan silih toel aya gajah ih cak dosa urang atuh aing mah teu boga salah tenang bae sanajan gajah ge emang nyahoeun nya ih atuh coba bae cak dosa urang ieu urang kumaha atuh mal kumaha aja mal nyahoeun ieu sapira gajah bebe jadi kan dosa urang ieu kumaha bang ji atuh aing mah ngadahar henteu mulai tenang tanyana teh nu teu ngadahar mah ieu atuh aing mah tenang boga salah henteu naon henteu cenah keur wejena silih toel gajah datang gadinya mimiti nyiuman ka anu teu ngadahar anak gajah teh ti mimiti jempol sukuna tulalena geus dikitu-kitukeun bae dicium datang terus ka dengkulna datang ka pingpingna datang ka bujak terus datang ka siran balik deui ka suku tangga salamet mulai kanu kadua ku hari dicium dicium deui beuteungna dicium cicing bae teh loba beuteung sat dicium wah tulalena langsung dipasang diangkat ka luhur dibandingkeun ka handap tulalena dipasang deui angkat ka luhur bandingkeun deui cak anu katilu aing nasibna kumaha ye sakuk atuh buah ting moal aing mah paeh nu kadua tinggal bagian katilu geus aing macenah hendak maca Quran bae ka Gusti Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal Quran yasin gane asa nu mal tamat yasin mulai gajah kadinya deui ciuman henteu kungsi datang ka luhur datang ka beuteungna doang dikucek-kucek beuteungna langsung ditincak ku gajah blok betus terus digulang gaper ku gajah paeh dua selesai geus ajur gajah indih ternyata horenganan gajah ge boga aambean ketika jelema ngadahar anakna gajah nyahoeun nu teu boga salah mah diantepkeun kunyana diciuman tapi nu boga salah dibantikeun paeh cacak-cacak gajah boga aambean cacak-cacak gajah boga aambean sok inget ka dongeng Kangjeng Rasulullah waktu
anak Abu Jahal dek berangkat ke Syria dek dagang nyana nyaci maki Kangjeng Nabi heula hayang puas ka Kangjeng Nabi ngahina ka Kangjeng Nabi sageus ngahina ka Kangjeng Nabi langsung berangkat memeh berangkat cak Kangjeng Nabi mudah-mudahan ku Gusti Allah jelema eta diselesaikan sakitu doang kadenge kunyana bebeja ka Abu Jahal kumaha tadi ngomongna Muhammad yang ngomongna cenah mudah-mudahan diselesaikan waduh nunggeus-nunggeus Muhammad mah tilok melenceng kana omonganana waduh sia kumaha nasibna nya nyabahnya kumaha akhirnya berangkat tengah perjalanan kan istirahat cek Abu Jahal teh anak aing teu di tengah bisi aya naon aman teu di tengah kabeh sarena di sisi ieu di sisi bener bae tengah peuting aya maung kadinya maung cek Abu Jahal wah ieu maung terus diambean saurang pas diambean belah ditu pas kebenaran anakna diambean calanga diambean di calanga wah cek Abu Jahal nasib anak aing selesai malam ini sakumaha doa Kangjeng Nabi selesaikeun jelema eta atuh bener dicangkeran kumaha nah ieu kan doa ge doa nempel tah doa Kangjeng Nabi ya Allah selesaikan jelema eta Masya Allah bukti selesai ulah disangka ieu doa urang ke ahli kubur teu datang Muhammadiyah nyaritakeun doa urang teu datang tah doa Kangjeng Nabi masih keneh hariruk selesai jelema bejakeun di Bukhari aya ka Muhammadiyah tah beusi aya Muhammadiyah nanyakeun bejakeun beusi aya Persib ngomong Persib. Oh Persib. Beusi aya Wahabi. Cenah doa teu datang. Doa teh ulah-ulah ka nu maot nu hirup be datang. Beusi teu percaya Habib Rozak dilatih heula ge. Urang doakeun ku ari. Nanti dulu cek Habib Rozak. Istri masih muda. Doa datang geus loba carita doa datang paeh lah eta nah ieu mah kasimpulanna mah makhluk Allah bage ciciumanana aambeunana nu sakitu hebatna sakitu hebat teu kacium ku gajah ku ari lamun aya gajah ka dieu geus urang mah aman si ieu geus diwakofkeun ku aing los gajah tah los kaembeu ku gajah nu mancak lain gajah bae lain maung bae urang lamun keur leutik ngarusak tawon ku urang dirusak dikeprak tawon teh neangan ka jelema nu ngarusakna ngarendeng 10 jelema nu ngarusak jeung nu teu ngarusak mah aman-aman bae tawon nyahueun tawon set ka ieu aman set ka ieu aman set pas ka Jependi noh ini biang keladinya nih beak ku tawon beak cek ka Jependi jaing mah henteu pernah keur leutik sia pernah nyahueun tawon keur leutik ya diancem bae nya mah diancem tawon eta beak teh nyahueun nah iyalah makhluk Allah urang nyebrang kuari ka malaikat emang teu boga aambean ketika urang cicing di kamar maca Quran cicing urang di mushola maca Quran zikir tasbih malaikat nyambe seungit amat ya aduh Habib Ahmad seungit amat sebab maca zikir nu ieu aduh seungit amat harum maca sholawat pas Haji Pendi cek malaikat hangru amat bau karung goni cenah ieu mah nyawa malaikat
Masya Allah karim. Malaikat eta di urang ngambe ketika aya Al-Quranan seungit cek malaikat, ketika aya zikiran seungit cek malaikat, ketika aya tasbihan seungit, aya zikir-zikiran di awak urang makin ikhlas makin seungit, makin ikhlas makin seungit. Malaikat apal moal saliru kumaha cenah kiai lamun urang ngawirid pelet. Idh qala Yusufu li abihi ya abatin. Pegawaian santri tolol santri. Lain ngaji amil ini ro'aitu. Nah, ieu nu ngambeanana jin. Cak jin teh bener Al-Qur'an cak malaikat, tapi maksudna lain ka Allah ye. Rada bau. Quran mah Quran. Sebab Quran mah bisa pakai sihir, bisa pakai naluh Quran. Kumaha ieu pake pelet teluh keneh tadi sarua. Entak raja teluh teh Ki Nurjaya itu seperti meletnya nah. Kaambe ku malaikat, Quran mah Quran sakeun maksudna lain ka Allah rada hangru. Hindit malaikat. Nah, jin. Ini makanan gua cek jinnya. Tah. Lamun bangsa pelet-pelet nu datang jin. Jin mantap diputerkeun. Kemana maksudnya cak jin ieu? Kemana maksudnya ya? Didengekeun. Oh, Allahumma layyin qalba sarwiti. Sarwiti. Cak jin da sarwiti tangan sarwiti tiup celina. Foh. Hudang teh oh pendek. Atuh eta ulin jin eta. Nah iya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ahli Allah babarengan jeung malaikat lantaran aambeunana kaambe ku malaikat. Jelema nu teu eureun-eureun maca Al-Qur'anul Karim bareng jeung malaikat. Jelema teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah, malaikat anu ngabarenganana. Jelema teu eureun-eureun maca sholawat, malaikat nu ngabarenganana. Jelema teu eureun-eureun dunia jurig nu ngabarenganana. Mentak boro-boro malaikat kula ka dieu hangru. Boro-boro malaikat kula ge kan hangru. Kaambe. Pahawa. Kaambe. Asana hangru apa cule gitu ya mah. Emang rada pantasnya nama culean. Iya teh hangru, Masya Allah karim. Nah iya. Jadi jelema anu sering maca Quran bareng jeung malaikat, ngambel malaikat, seungiteun malaikat, zikir seungiteun malaikat, sholawat seungiteun malaikat, bahkan laporan sholawat bentuk jadi malaikat. Bebeda ka Kangjeng Nabi. Ketika orang maca sholawat langsung ke Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saha ieu abdi sholawat. Sholawat saha? Sholawat aja pengen dipaingan hideung sia. Emang kunaon kitu ye kula jadi hideung. Maksud sia maca sholawat naon? Supaya karung laku. Teu eureun-eureun sia ti ngongora tolol cak Kangjeng Nabi teu boga kaisin sia. Cerekan ku Kangjeng balik deui sholawat ka dieu. Nampilin Kangjeng tambah aja pengen goblok sia. Kula aing dibalikeun deui. Sholawat teh sing lurus ka Gusti Allah. Nah, ieu keur hirup keneh seperti gitulah. Mentak lamun diteruskeun ieu lalakon diteruskeun makin ikhlas, makin hebat, makin ikhlas, makin hebat. Urang bisa naik ke langit sakbah Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ku Gusti Allah diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di luar alam nu ieu ta'rujul malaikah. Nah, urang teh kapan titah nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng teh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Asar tuturkeun Kangjeng Nabi. Bisa hiber urang. Bisa hiber kifudoli bae nuturkeun Kangjeng Nabi henteu aya saparapat acan. Lah saparapat boro-boro saparapat 1% ge henteu cenah nuturkeun Kangjeng Nabi ngomong doang. Ngomong doang ya. Iya, komo Ki Jamal mah. Setengah parapat jente. Atunya nama ceramah maksudnya hayang ganti ban mobil. Atuh beres. Ieu kuari geus mikiran bae kabari Kijang hayang Fortuner geus berhasil kuari hayang Lexus datang ka paeh moal sia Jamal.
3,5 miliar Lexus mah geus ulah jadi hayalan ulah. Ngan sajore-jorena kiai mah bisa tobat Aisyah. Ye, kiai mah Habib bisa tobat jangan mah. Engke sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah. Sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah. Bisaan kiai. Coba Haji Pendi, pernah Haji ceuri karung teu laku. Bedakan motif ceurikna je atuh badak. Ba kiai mah geus ahli sorga apa pokona mah. Kiai mah ahli sorga. Ye. Maksud mah kos kitu bloon. Ya Allah ya Rabb. Cek Imam Ghazali urang kudu boga keyakinan. Ulah ti Kangjeng Nabi luhur teuing ti Imam Ghazali bae. Urang kudu boga keyakinan. Ketika Al-Qur'an dijelaskan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jelema anu iman ngamal soleh kabelah dituna bakal dibere surga. Kudu yakin cek Imam Ghazali keyakinan teh atas gitu sehingga ngalidih di jero hate teh bahwa setiap iman amal soleh surga mantep. Lamun urang boga keyakinan model kos kitu tenang hirup. Ieu mah ibadah tapi teu boga keyakinan aing sih ka surga apa ka neraka neraka sia. Mata kaji Pendi mah kajian kos gigit nya boga keyakinan. Tenang aing mah kajian tilok salat ge cekeun surga. Geus nuntut bae ka Gusti Allah surga. Ngan aing demo ulah. Nah, balikan deui keun bae eta mah mun diteruskeun ka ditu kudu aya cara-cara tersendiri. Ieu mah lamun maot. Urang lamun maot, terus ka jero kubur, malaikat geus nyahueun kan ka ambeul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Habib Razak. Awatnya nah kaambekan ku malaikat. Oh ini Habib bener apa kagak ya? Kaambeun ya. Terserah Habib dah, bener jangan enggaknya serah dia dah. Saya mah cuma ngomong aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji Pendi bae. Malaikat ngambek bau karung goni segini bau kredit segini bau keambeun ku malaikat sing hade nu mantak urang teh sebenarna mah titah nyebutkeun ka mayit supaya bagus. Kumaha mayit bagus kumaha mayit bagus emang malaikat bisa katipu moal. Dumal katipu malah malaikat bingung tadi dibagus-bagus ya kaambeun aku aing hangruk ieu pan dibagus-bagus. Salajan aya dongengna ieu keur carita hakikatna malaikat tetep ngambeuk kaambeuk ku malaikat urang di jero kubur emang teu kaambeuk begitu Kiai Haji Jamal maot langsung kaambeuk teu bagus henteu nama cekna ieu. Cek malaikat rada teu bagus sarojeng ki fodoli teu beres gitu. Ngan aya bagus da setik. Kadang-kadang magahan ngaji keur capek ge lah. Pan ai keur capek mah nyana maksakeun karena Allah. Pan ai diundang mah kitu karena duit. Beda kan? Dibanding-banding ku nyana karena Allah jeung karena duit rada menangan nu karena Allah. Tah eta untungna setik. Kan dibandingkan kita mana nu karena Allah namana henteu tah ieu kaambeuk ku malaikat. Masya Allah lamun gajah bisa ngambeuk, lamun maung bisa ngambeuk, lamun tawon bisa ngambeuk, lamun malaikat bisa ngambeuk atuh komo Allah. Naha urang teh lengah amat teu asa dideleukeun ku Gusti Allah sehingga berani amat orang nonton TV sadaekna, berani amat orang SMS-an kajahe ikan belon nih ku pamajikan disumput musik aya hawan. ku murid Haji Jamal ge sering murid ini mah rahasia khususon ila ruhi cekna ieu. Gusti Allah moal bisa disumput-sumput Haji Jamal. Nggak ada ya. HP buka 3 Haji Jamal. HP nu hiji yang paranti undangan
nu hiji deui jang parati keluarga, nu hiji deui khususon. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu carita malaikat ngahamba atuh komo Gusti Allah nu maha segala-galana. Lamun urang boga keyakinan urang ditinggalikeun ku Gusti Allah, didengekeun ku Gusti Allah. Bahkan lamun urang nyaritakeun tentang roh urang atupan Gusti Allah nyarita wa nafakhtu fihi mir ruhi, kaula niupkeun ka anjeun teh tina ruh kaula. Di awak urang teh aya ruh Allah, ruh Kangjeng Nabi Muhammad dibentukeun jadi ruh urang. Aya 3 di dinya teh. Ketika dihijab ku Gusti Allah jadi kafir, ruh Allah na nyingkir. Cahayana maksudna ruh Kangjeng Nabi na nyingkir, cahayana nu aya tinggal ruh manusiana. Urang mah kulantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya 3 ruh. Nu mantap urang lamun ngadenge takbir tetep we ngageter. Ndek takbir naon bae? Ndek takbir naon bae? Takbir lebaran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Langsung munigak bulu urang komo awewe mah hajut ceuri ngalengis. Tanya neng kunaon ceuri can kabeli selop. Siapa? Takbir teh kena selop goblok teh coba. Emang dirimpak mah bloon kabeh. Takbir kelain ka Allah ka selop. Mana geus sapoe deui lebaran can kabeli kutang. Bloon. Komo ieu mah ieu. Atuh geus cerik we nya. Lawan laku 10 poe ka dieu jak. Tapi tetep ketika perang mah komo urang ngadenge demo bae kamari. Allahu akbar. Munigak bulu. Kafir teh ngadenge Allahu akbar sieun. Allahu akbar sieun kafir. Nyana ge aju nyilip ka urang Allahu akbar. Milu jeung urang Allahu akbar teh milu. Lamun kamari cerita Syekh Aziz di Amerika murigak bulu urang. Di Amerika mah perzinahan teh geus sebagai makanan biasa. Eueuh haram di Amerika mah. Dianggap satu kebutuhan. Lamun urang lempang aya awewe di ditu, urang hayang awewena daekeun geus tinggal neangan tempat bae. Di Amerika seperti kitu. Eueuh bahasa haram, eueuh bahasa muhrim, nu penting saling membutuhkan. Iyalah di Amerika. Nyana guru besar di ditu teh. Guru besar ditawaran unggal poe ku awewe Amerika. Kapan lagi cek nyana? Saya membutuhkan Anda. Apabila Anda membutuhkan yuk. Waduh cek Syekh Aziz makanya nggak rilis kan gitu. Mun bangsa Kiai Haji Jamal wallahu alam. Wallah. Atuh di dieu ge bebejan andek ceramah 2 poe gorenganan. Keur ieu kuari mah eta di Amerika ulamun carita-carita di Amerika muringkak bulu. Tetapi di tengah-tengah negara anu anti agama apatis, di tengah negara anu kos kitu kaayaanana emang eueuh kitu masjid, emang eueuh kitu kiai, emang eueuh kitu anu terus dakwah terus. Nu kula paring muringis cerita manehanana terakhir. Saya punya teman saya yang paling akrab dengan saya menghilang dari pandangan saya cek manehanana sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan kembali deui ulah ditanya mun cek bahasa urang mah ai maneh tas di mana ieu? Mantas tugas di mana? Babaturan kula ka Aljazair, kula diutus ke Indonesia dalam rangka naon? Kristenisasi. Ya Allah. Terus caritanya nah keayaan di Indonesia. Saya geus carita hasilna kumaha betapa mudah cenah di Indonesia. Kemudahanna kunaon? Kemudahanna dengan 2. 1 kebodohan orang Indonesia, nomor kedua kebutuhan yakni fakir, gampang jasa. Dengan diberi kemudian luluh ngilu. Ilah dongeng babaturan Syekh Abdul Aziz di Amerika seperti eta. Kuari nu deuk diturunkeun ka Indonesia loba.
Nah mantapnya khawatir ceknya aduh bangsa Indonesia anu kasebut jasa ramah jeung piawaina kasebut jasa hormatna kasebut jasa babarianana ku hari dek diacak-acak melalui naon ieu pengacak-acakanana langsung nyanana aya tapi leuwih hebat melalui Wahabi jeung melalui Syiah ieu cek Syekh Abdul Aziz langsung. Jadi ketika di Aljazair aya Syiah diantep, ketika aya Wahabi diantep, sebab dimodalan ku Amerika. Nah ieu mah sakadar informasi diurang ge hati-hati, geus mulai diurang Syiah aya, Wahabi aya. Tapi lamun neuleukeun kieu ye Wahabi gregeteuh. Sagala haul cenah tarolol. Hadisna, Qur'anna, segala tiluna, segala tujuhna. Ieu Amin Rais gak ulah-ulah ngaharam-haram zarah ka orok-orok zarah asal dilarang meku Muhammadiyah di Indonesia mau aja bae ngudal ieu kan dilarang ya kuari tahlil kuari haul bermunculan bahkan sababaraha pembesar Habib-habib di luhur jeung para ulama ngayakeun haul akbar Syekh Maulana Hasanuddin kuari keur dirancang aya sababaraha baib jeung sababaraha ulama anu kuat dek ngarancang nyieun haul Syekh Maulana Hasanuddin Banten tinggal tunggu bae lantaran ieu sepi di Banten eueuh haul Syekh Maulana Hasanuddin eueuh haul Syekh Maulana Yusuf eueuh haul Syekh Maulana Mas aya mah aya ngan seakan-akan henteu dirasakeun ku kabehan tinggal keur diisi khorohan iraha jeung kumahana urang serahkeun engke ka ahli-ahli. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun kula jaritakeun tentang cerita Syekh Abdul Aziz kula mah sok inget cerita lalai kalong nempel di tangkal kayu ngagantung bae angin jeung hujan nyana ngobrol cek angin teh hey hujan coba sing gede maksudnya kalong supaya ragag hujanan lu gede eta hujan nurut hujan wow turun gede jasa kalong beuki nyekelan we hujan beuki gede beuki nyekelan sampai sapeting hujan kalong aman kalong cak hujan teh bagian sia kuari mah angin topan ku aing geus teu mampu tenang cek angin topan ku aing eta angin topan mulai muter kalong beuki tenang beuki nyekelan we geus sababaraha jam angin topan puting beliun selesai kalong seserian salamet aing tinggal hiji deui coba kusia angin sepoi oke. Kalau mulai set ditiup ku angin kicet kalau ngegira ditiupan ku angin sepot mantap tiis amat cek ngeunaheun amat reupes ragam ya kalau ku puting beliung mah kenceng nyana topan mah kenceng nyana hujan geledeg kenceng nyana tapi ku angin sepoi-sepoi Masya Allah langsung perem atuh Ki Jamal ge bareng dibere duit ku bupati perem hancur ieu kalong raga Ki Jamal ge Ki Pudoli mah geus diheula geus inting-intingan mah geus da ieu si hade kiai kuat kiai ku angin mah kiai kuat kiai ku hujan mah kiai kuat benturan-benturan tapi ceritana ku angin sepoi Masya Allah karim mimiti dibere 3 juta kan awal nama Ki Jamal kan setting kan ulah sok tual toel ayo kabelah dia sekupi kan ku ibu urang sarereata sekupi ieu mah pan di umroh kan
Nah umrohnan jahanam itu kan. Umroh bentuknya umroh jahanam itu. Sepoi masih kuat kene teh aya nu dibere mobil dipangindin pondok kakara tarariis ceknya ditanya ritakeun nu korupsi lah budak tiba heula ge korupsi mah terus bae ditanya ritakeun riba lah tuh riba masing-masing bae ditanya ritakeun ieu negara Islam lah tuh demokrasi ya tuh masalah ceknya teh ditanya-ritakan hukum-hukum Islam lah tuh hukum kurang baik sih nah iya geus kena sepoi-sepoi kiai madak eta Habib Rizik kula balai daron ngalem wawanena puara jasa Masya Allah dasar zuriat Kangjeng jadi endeu gagahna eta saha urang anu wani setan-setanan atuh presiden setan Tito juri setan kabeh setan-setan termasuk Ki Jamal setan Ajuna mah acak-acakan setan gawe gagah eta nah iya sebab naon angin sepoi nu datang lamun nyana daek narima sabaraha miliar kula nyaho lamun nyana daek narima sabaraha miliar Masya Allah luar biasa dibeli Ki Jamal mah teu kudu dibeli malah nyieun proposal cenah pengajuan ngan aju ku kula kajawan ulah ji ulah henteu aju teh henteu ngan lewat tukang tetep itu udah teka nyawana kan itu kajauh no masalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicerita ti awal tepikeun ka akhir maksudna lainna naon horenganan hewan ge ngambe juri ge ngambe jin ngambe malaikat ngambe kabeh ngararambe leuwih-leuwih Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tanamkeun di jero hate bahwa Allah neuleukeun urang pelakeun di jero hate supaya jadi tauhid urang merasa bahwa Allah neuleukeun ka urang ketika geus jadi pepelakan bahwa Allah neuleukeun ka urang henteu di loba jelema henteu di saeutik jelema henteu keur sorangan tetep urang pinuh adab ka Gusti Allah sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun eta dipelakeun di jero hate urang bisa ibadah dengan tenang ketika urang maot urang geus boga bekal geus boga bebekal nikmat malah ngeunaheun maot eta ketika datang malakul maut urang geus ngaharepkeun kedatanganna sebab urang rindu ka Allah sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang diambean ku malaikat babacaan urang maka sing hade babacaan urang jero hate urang kaambe ku malaikat kaambe ai nyahoeun mah henteu malaikat bate nyahoeun sebab nya nama nyatet teh anu kanyahoan ku nyana ngan aambean nyana nyaho gitulah komentar para ahli hakikat, para ahli tasawuf nu dijelaskeun di sababaraha kitab. Urang doakeun ibu almarhumah Ummu Kulsum mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu keneh dulur-dulur urang, bapak kolot urang, arwah-arwah seluruh anu aya di dieu khususna umumna dulur-dulur urang kabehan, bapak urang kabehan, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur urang masih keneh aya, mudah-mudahan urang bisa ibadah, bisa cinta ke Allah jeung Kangjeng Rasulullah, cinta ke para zuriat jeung para ulama. Akhir hayat urang husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.